myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Margina ya di palihan dia nuju dibersihan. Wayahna ka wargi-wargi masyarakat khususna dusun Lebak Wangi tekengi miciran sampah ka palihan dia. Awatos anu tos bersih. Mudah-mudahan saantos dibersihan ieu teu aya deui lah sampah-sampah nu micen ka dieu. Tos nu atos mah bios. Da ayeuna mah moal mempermasalahkeun nu atos, moal mempermasalahkeun anu saha nu sok micen ka dieu. Ngan ayeuna mah hayu urang sasarengan ka payuna urang bersihan sadaya lingkungan urang. Mangga sampah-sampah bisa digolongkan menjadi tilu. Nuka hiji dibakar, nyaeta sampah-sampah garing seperti itu. Ayo senunjung ngabakar anu garing-garing na. Etanya. Itu nu dibakar. Nuka dua na tiasa dijual ke Mang Enda. Rongsok-rongsokan seperti plastik. Kadang beli oge pajengnya. Anu kieu botol-botolan tiasanya. Nuka tilu sampah tiasa dijadikan pakan hewannya. Aya laladak sangu, roti tebeak, mie eta tiasa dipasikeun ka sato-sato ka hayam, ka lauk atau nepi ka mana wae nya. Mudah-mudahan lemur urang sadayana nya khususna sanes lingkungan ieu wae nya, di lingkungan mana-mana wae, di sawah kupa atau di babakana, di palihan tongona. Mudah-mudahan teu aya sampah-sampah deui. Ayo urang jaga sadaya lemur urang ku sadayana nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.